Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ngadenge bahwa kisaiban seperti eta saat eta cek Imam Syafi'i di jalan aing dek datang ka manehanana. Imam Syafi'i ti kota kaleuweung manggihan kisaiban. Diuk dihareupeun kisaiban persis sakumaha budak leutik sakola dihareupeun guruna. Tungkul sieun ka guru persis seperti eta titah naon bae ku guru daek sagede Imam Syafi'i anu geus kacelun ka aun-aun ka koncara ka beja ka unggal nagara kaistimewaan Imam Syafi'i dihareupeun kisaiban budak angon tungkul diuk simpulnya na teh menta dijelaskeun tentang ijtihadnya na kitu batur mah. Padahal Imam Syafi'i hebat tapi kisaiban budak angon cumblang camping kadeuleuna ge teu salat. Tapi cek Imam Syafi'i kajen ku kumaha ge wali Allah ieu. Datangnya na kaleuweung sasalaman dicium diuk rapih. Urang mah sia tuh ka ditu ngaji saksa kasihan budak kamari. Kolotan aing atuh jeung nya nama jeung emang ada umur. Atuh ngadahar uyah na ge anak aing leg-leg ku sia uyah. Modar-modar sia ngadahar uyah. Kita urang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi. Imam Syafi'i tingali. Ayo naon PI cek nya teh. Kitu mah. Saya hebat kira-kira. Heran pe kira teh. Ieu ngaja we abdi ka dieu aya hiji masalah. Oh, nu keur ijtihad teh arti. Mantep ge ulah ngagugulung ilmu fikih bae. Kos kitu tah mah ilmu fikih. Nah, caknya na teh jang urusan masyarakat ai sorangan teu ka urusan ilmu sampah tah mah kos kitu mah PI. Aduh, cek Imam Syafi'i aing jadi kos kieu. Batur bae di urusan ai sia hubungan jeung Allah geus datang ka mana gedeng-gedeng ijtihad gedeng-gedeng ijtihad datang ka modar sia pe kos kitu bae ai sia can beres-beres hubungan jeung Allah salat teu daek khusyuk dicarekan tak ku saya banteh ampura aja jalan ibadah nu bener tah geus kanyahoan kaluhuranna ki saya banteh ditebak ku manehna ijtihad eta jawabanna tak bahkan samantas eta sia bakal ijtihad deui masalahna anu sia ge bingung deui we tah jawabanna eta waduh cek Imam Syafi'i pohara amat geus abdi mah cek Imam Syafi'i kajian urusan ijtihad mah urusan tama fikih abdi mah bade guguru bae ayeuna ka mama boleh sebut nama aing sadek ngaguru mah gaguru bae helanan usok ngamama-mamakeun segala abuya segala abah batur mah kos gitu orang malah lain sadek ngaguru ka aing teh nyebut buya ka aing buya tuh sia ka aing oh bayawak buaya Masya Allah Imam Syafi'i ngaguru batin ka kisaiban ninggalkeun urusan ijtihad heula dititah curug ku curug kisaiban budak angon anu Imam Syafi'i lantaran cerdas langsung dengan cepatnya na usul ilallah tetapi awas sumputkeun ku anjeun ya ulah waka ka lembur cicing heula 3 tahun Imam Syafi'i teu amprok jeung manusia sakitu atuh ibadah teh lain hayu boga hadis hiji 2 manggung beak di buleudan datang ka ongkek nyana kikituan bae ai hubungannya na jeung Allah teu beres hubunganna jeung amplop jeung makhluk neraka teh kos kitu teh lain cakula cek Imam Ghazali jelema nu ngagugulung fikih bae halikun geura paeh coba kerasa ujianna neraka teh kos kitu lantaran adigung aya di ahli fikih sombong aya di ahli fikih takabur aya di ahli fikih ngadu masalah malulu ahli fikih mah bisa naon si sia yo jawab dikumisain ya batul muin di bulu bitis sama kos kitu mah
sapi nama irung tadi dia ayo ngadu jeung aing kitu bae ahli fikih mah kitu bae ahli fikih mah oh lu teu kabahas ku ahli fikih mah dibahas kabeh ge NU ngabahas tentang fikih dina bahtul masail geus berbagai wudu salat segala muamalah ubudiyah geus beres kabeh muncul permasalahan bagaimanakah manusia kalau jantungnya rusak kemudian diganti oleh jantung hewan sementara jantung yang akur dengan jantung manusia adalah jantung babi bagaimana andai kata manusia jantungnya diganti oleh jantung babi diselesai di NU dibahas bagaimanakah andai kata manusia tulangnya ini rapuh keputihan atau bagaimana sajalah yang jelas sudah tidak berfungsi lagi kemudian harus diganti yang akur adalah salah satu hewan yang akur dengan yang senyawa dengan tulang manusia adalah tulang uak-uak dan tulang babi. Nah andai kata diganti dengan tulang babi bagaimanakah hukumnya menurut fikih selesai dibahas oleh ulama-ulama NU waktu bahtul masail geus tinggal leulean bae teh kudu maca kitab bari ngedem gak bisa leulean clipping NU bagaimanakah donor darah bagaimanakah hukumnya donor mata geus dibahas berbagai-bagai permasalahan nu kamari ieu dibahas tentang wakaf bagaimanakah kalau seseorang mewakafkan harta bentuknya adalah genteng bentuknya adalah kayu bambu bagaimana kalau wakaf itu bentuknya uang terus dibahas selesai segala rupa ge lu teh selesai dibahas jadi kitab lagi geus anggeus ieu geus teta 6 tangan ieu gadu dalil munazarah sampai mujadalah kitu kene ti NU jeung Muhammadiyah Muhammadiyah mah ku NU mah eueuh nanaonan eueuh nanaonan Muhammadiyah di mana menang ngadu masalah jeung NU jeung NU teu pernah asa ulah kakula bae ulah sia ku aing mah teu bisa ya desa daratan deui ka aing geus moal dijawab ku aing mah ditakos ya ku aing geus selesai permasalahan teh tapi takabur nu aya sok asa aing doh hasil aing toh mun aing gitu neraka teh ku kitu teh kesianlah ku tasawuf ku ilmu batin supaya datang ka boga rasa aja aing mah teu bisa ngaji teh tuh nginahin pan kos kitu Waalaikumsalam naon ieu ieu kula nek nanyakeun masalah memang aing mah tangkal masalah ayo jeung aing sia ngadu masalah mah sombong tapi lamun ahli Allah ahli sufi abdi nanyakeun masalah wow teu bisa lain ka dieu nanya masalah mah ka dieu mah mawa udu kopi masalah mah ka dieu tawadu ngaranna masyaallah nginahin jeung ahli Allah mah tah ieu Imam Syafi'i gurunya na barang Imam Syafi'i geus usul teh cacak aing teu ngaji ilmu batin cilaka aing di akhirat Imam Malik sarua bae lau kitu lamun naon kitu ngaranna naon kitu lamun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun teu aya 2 tahun cilaka Nu'man teh nyana guguru ilmu batin 2 tahun lamun cacak aing teu ngaguru ilmu batin neraka aing cek Imam Maliki laula sadatani lahalakan Nu'man ngadu masalah bae cekna tapi barang teu kaji ilmu batin zikir ka Gusti Allah sejuk 10 masalah nu ditanyakeun dijawab 2 8 deui pikiran bae ku ente nanyakeun masalah 20 dijawab 4 anu sabaraha teh sadata 16 pikiran wae ku sia hingga teu kaharti cek kieu tawadu masyaallah manteng keyakinanana di samping ilmu syariatna terus keyakinanana ancrug ka masyarakat teh ya geus boga keyakinan teu hayang dibere ku masyarakat teu hayang diagung-agung ku masyarakat teu hayang nanaon hiji bae ngaluhurkeun agama Allah melalui pendidikan pondok pesantren
bakal ngeunaheun ge rasa saha. Ieu mah encanaon geus menta jang pondok, geus menta jang majelis taklim. Kebelah dieuna majelis pondok-pondok koreng beli mobil. Masyaallah, hese bae cenah ieu teh nyieun proposal pengajuan. Endek di mana berjuangna, encan ge berjuang geus ngajukeun proposal. Nah, ieu nu geus kararieu tapa heula atuh hei. Tapa heula coy, tapa heula. Tapa. Udah gayang di sasalamanan bae ieu mah can-can geus kieu bae sasalaman teh si kiai. Pan aing kiai, masyaallah teu kadeuleu emang sia. Ieu aing. Gusti Allah doa. Asal ngariung gelas da 3 bae. Mana ieu panitia? Emang gelas karak 2 3 atuh. Mah Firaun ieu mah geus mah. Dibere gelas 2 letik da gede jang mama mah tuh. Bila perlu ember. Kumaha naon nu diperjuangkeun ieu si naon? Ngagung-ngagung diri, mulia-mulia diri, perjuanganana mana? Eta cenah ka panggung saudara-saudara mun teu dibayar daekeun teh henteu. Palitekeun habak huluna, kratak. Yes, berjuang tah naon ieu budak. Kunaon eta teu tapa heula. Kanjeng Nabi nu mantak luhur tapa. Anti dunia, anti kemuliaan, anti keagungan, hiji bae perintah Allah. Masya Allah. Lumantak lamun al ulama warasatul anbiya. Mana warasatul anbiya na kuari? Mana ulama warasatul anbiya? Kuari mah ulama warasatul anbiya teh nu aya teh warasatul Jokowi, warasatul Prabowo, warasatul gubernur, warasatul menteri. Kos gitu, like odol sero. Perjuangan anak mana? Ayo, diorganisasikan cenah supaya berjuang. Di hasile, wede olah kedalam ge. Yang ono iku gereja. Jika ada tangannya ge iku si uang iku. Widih, yang anak ning mui iku, yang anak ning organisasi yang orang dan sebutin lah arane ya. Ya si orang weruda nemeng sirage dis mengkonon aing salah ngomong zamannya eta rarentul kelenteng rarentul gereja nang organisasi nang mui mana berjuangna Masya Allah karim mah kebangsaan ya kembali ke kebangsaan berarti berjuangna orang endap-endap terserahlah dia bercerita doang ceritakeun Kangjeng Nabi mah seperti eta mulai Kangjeng Nabi uari mah Kangjeng Nabi tengges diangkat jadi rasul langsung informasina ti Gusti Allah numantak para aulia Allah anu sok tararapa model para wali sanga anu geus zuhud anti dunia manehanana teh uzlah sanajan raramean babarengan tapi kolbuna teu asa jeung makhluk jeung Allah uzlah berarti. Nah, ieu ngembangkeun agama mah teu hayang nanaon. Sumbang tidak. Dibawakan duit tanya. Berat. 1 juta, 2 juta, 10 juta cehil di aing. Lamun 50 cehil kene kan rada gede cehil. 100. Ya boleh deh. Ieu berjuang teh kumaha ieu? Berjuang teh kumaha? Ujung-ujungna urang ngadengekeun nu keur berjuang teh ujung-ujungna jualan madu, jualan cai dan jualan-jualan lain. Berjuang bae sih ulama kayak kos cenah Kangjeng Nabi ge da ngeutuh sok kaju disendekelkeun ka Kangjeng Nabi ka dieu sia sungut sia soekeun sia poe nyedekeun ka Kangjeng Nabi sia jualan mah jualan bae ulah bari ngaji je orang sana
tuh ikan hararese gua hari rese berjuang lurus ke ulah pungkal pengkol tah ieu Gusti Allah terek nyampurnakeun agamana sesuai jeung nu kamari waya ballahu illa ayyutimman nuruh sanajan orang Yahudi orang kafir tersepen karena munculna agama Islam tapi Allah menghendaki dengan cara Allah ngutus seorang manusia nu diangkat jadi rasulna nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Allah allazi arsala zat anu ngutus rasulahu kana ka rasul nabil huda kalawan mawa pituduh huda teh ditafsiran teh ku Al-Qur'an sebab di jero Al-Qur'an teh aya petuduh-petuduh ndek naon dirage baca Al-Qur'an timimitin dek nyahokeun pangeran Al-Qur'an dek nyahokeun nabi na Al-Qur'an dek nyahokeun permuamalahana baca Al-Qur'an dek nyahokeun munakahatna baca Al-Qur'an dek nyahokeun jinayat baca Al-Qur'an dek nyahokeun perekonomian kelas internasional baca Al-Qur'an dek nyahokeun teknik baca Al-Qur'an dek nyen sepeda motor mobil kapal laut udara baca Al-Qur'an dek nyen senjata baca Al-Qur'an dek nyen bom baca Al-Qur'anul Karim tinggal orang bacaan Al-Qur'an paham Al-Qur'an terus laksanakeun Yahudi leuwih ti heula maca Al-Qur'an jeung ngalaksanakeun jangan nu jitu padahal teu percaya ka Allah mentek bil huda maka dalil-dalil jeung mukjizat-mukjizat lamun Allah ngutus Kangjeng Nabi henteu mawa mukjizat saha nu bakal nurut ka Kangjeng Nabi tapi ku Gusti Allah dibere dalail dalil-dalil barohin dibere mukjizat tercengang kabeh dengan mukjizat Kangjeng ketika Kangjeng ditinggalikeun ku Yahudi jeung Nasrani Muhammad mawa naon sih Al-Qur'an coba kehebatan Al-Qur'an dan hayang naon maneh coba ontak kena ngomong tanya ku Kangjeng ontak ditanya ngomong mukjizat Kangjeng tercengang kabeh coba tatangkal kayu memeh ditanya geus salam heula ka Kangjeng Nabi kerikil assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Muhammad tangkal korma kita datang coba korma itu kena datang ka dia korma dipanggil ku Kangjeng Nabi tar hei korma ka dia tangkal korma gudag-gide langsung nyabut sorangan langsung datang plek lempang sujud di hareupeun Kangjeng Nabi maca 2 kalimat syahadat kadengeun ku Yahudi jeung Nasrani ku kafir-kafir Mekah musyrikin Mekah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah balik deui tangkal korma ka tempatna gudag-gide plek deui wah Muhammad sihirna hebat kumaha bil huda ya Allah kurang puas coba Muhammad coba tuh panon poe bulan kena belah 2 coba datang ke mana lamun kitu bakal percaya mana bahwa kula Rasul coba bae heulanan lo ngomong ke situ ayo belah 2 datang panon bulan gitu belah 2 hiji asup ka dieu hiji asup ka dieu balik deui ka dinya tek maca syahadat balik deui ka luhur bener teh Muhammad budak kamari sihirna ku hebat deuk kumaha bil huda walladzi arsala rasulahu bil huda mawa pitujuh geus buku tadi dibacakeun secara syariat deuk naon coba Quran baca hayu cenah ieu mah kula mah hayang naklukeun awewe ieu kula teh diciduhan ku awewe kecil mah ieun bomba ge Quran bisa buka Al-Qur'an ieun kapal baca Al-Qur'an ye nyen senjata baca Al-Qur'an atuh komo deui naklukeun awewe itu qala Yusuf li abi ya abad ini senjata inni ra'aitu ahadasya kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajidin
Allahumma lain qalba sarwiti fi cikupa kamala yang talhadi dari Daud alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Langsung datang, mana Kang Pendi? Kang Pendi mana? Wajahmu selalu ada di hatiku, kumismu ada di hatiku, dan aku benci padamu. Aku telah dikelabui olehmu. Goblok kamu ya. Menjadi kira tuh ya. Gampang. Hayang naon dina Al-Qur'an. Hayang sugih masyaallah. Wa azin fil nasi bil hajatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a. Paranti jang sugih ngawarung bacakeun eta. Wajin fil nasir seru ku anjeun wahai Ibrahim manusia bil haji supaya munggah haji ya tukar di jalan bakal daratang laleumpang suku wala kulli dhamir yatina di saban penjuru bakal daratang min kulli fajin amik tah eta keur carita munggah haji terapkeun ku urang teh di dieu urang teh tafaul ka ayat eta ya bil barokah ya pake ngawarung bacakeun eta deui bener masyaallah. Aya aturanana bacaanana 999 aja. Oh bener udah datang masyaallah ti unggal penjuru ngan saminggu doang eureun kunaon Bang gorenganan ngabri ngahutang kabeh. Padahal tadi dah hayang laku atuh laku ngan beli hutang sudah datang kabeh datang pan ngamahaji eureunna ngawarungna geus eureun aing geus tamat sekali batu rabbik selesai guys. Hayang naon coba cenah kiai lamun nyandung supaya rapi nah kecil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Malik teruskeun ku aing asana nyarandung kabeh wah teu beres. Nu ngaji ka Cilongok nyandung kabeh aman dibere wiridana ku kiai na kitu nyandung. Maksudna nu kanyahoan mah tah ieu iyalah wallazi arsala rasulah bil huda lamun teu dibere dalil teu dibere barohin teu dibere mukjizat naon atuh kakuatan Kangjeng Nabi maka urang sebagai warasatul anbiya kudu atuh kurang kudu boga bil huda. Lamun teu boga bil huda mal bisa tuh mukjizat lain naon atuh minimal nurutan Kangjeng Nabi teh tersep kana duniana minimal nurutan Kangjeng Nabi ulah yang diagung-agung ulah yang dimulya-mulya ieu mah liwat be. Aju jelema ngomong mah haji tas di mana? Ji goblok Mang Haji. Kiai. Aing ngadenge Mang Haji goblok sia mah. Eta geus. Wayab tulu Kiai Uhu eta. Batal tuh ka kiaiana. Kangjeng Nabi mah di Ciduha. Kangjeng Nabi mah di tendeunan handalam on tadi dia bari sujud. Biasa bae sudan marang teh Kangjeng Nabi. Geus puguh diomongkeun. Ieu mah kakarake diomongkeun dong. Masyaallah teh budak. Nyana teh jauheun aing di Bogor beureun. Aing di Bogor kan dagang salak. Sugan teh belajar cimana orang dagang salak. Tah ieu. Arsalahu bil huda. Wah, Kangjeng. Endeu kumaha sahabat teu percayana ka Kangjeng Nabi atuh lantaran mawa bil huda. Ketika sahabat bantes perang dahaga kabeh perbekalan saeb beja ka Kangjeng kami lelah ya Rasulullah sementara boro-boro makanan cai ge teu aya cek Kangjeng Nabi aya teh coba sisana saeutik teu aya bawa ka dieu teh wadahna dibawa ka dieu wadahna cicikeun ka dinya cicikeun asupkeun panangan Kangjeng Nabi cabut mancer kabeh 5-5 sak wayuh kabeh muararandi wow kudu minum maka ngawadahan segala rupa ya Allah ya Rabb ditanya teh anak sabarabar kira-kira jelema kurang leuwih bangsa 1000 mah
Lamun Kaji Pendi bisa mancer gitu atuh geus jualan cainya nama. Atuh jualan cai. Masyaallah ganjil. Dek kumaha coba bil huda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Allah kali. Masyaallah. Ketika Kangjeng Nabi mantas perang Hunain, kemudian lapar kabeh jelema sahabat. Lapar. Jabir bebeja ka pamajikanna. Mana bahasa hebat tak mana tah? Mana budak perhatikan. Urang lain. Mama. Ya Allah. Aya naon Kang? Kangjeng katinggalina lapareun jasa pohara geus pararias. Urang boga naon? Aya pasakeun. Coba. Ah, geus pasak. Aya saleter. Dipasak saleternya. Terus urang mencit embe anakna. Tapi cek pamajikanna ieu mah ulah bebeja rame-rame. Kangjeng bae paling mawalah tiluan opatan lobana 10-an. Geus tenang teh urusan kos. Pasak. Laporan kan Tuhan. Ya macam Tuhan hungkul paringgil tiluan patang 50 bada 10. Itu mah majikan kula keur masak bari teh ulah lobaan. Oh, alhamdulillah. Cek langsung nangtung Kangjeng. Wahai para sahabat. Cek Jabir Ira naon ieu. Jabir alhamdulillah pamajikanna masak dijadiakeun urang rame-rame berangkat kabehan ka ditu. Waktu Jabir langsung lompat. Mana kabehan diondang. Kula mah geus di jero kamar bae hayang aing mah. Salet. Jelmana sabaraha cek pamajikanna aya 1000-an mah. Aduh. Carekan Jabir. Talaunan, bisik ieu tagih geus. Ribut jalan teh jeung pamajikanna. Bisik basil itu atuh ieu ge bisik sakumaha parentah anjeun atuh Kangjeng Nabi na hudang nangtung deuk kumaha atuh mangkana jelema lapar kabeh 1000-an aku mah nasib bae geus cek majikanna geus sabodo lah pokona datang kabeh 1000 jelema pan mana pasakeunana ye yes antri saurang-saurang berean ku Kangjeng sakumaha kebutuhanna tah 1000 kabeh dahar 1000 kabeh masih keneh nyesak keneh dibikeun ka pamajikanana Jabir kakala keluar cak Jabir teh emang nyesak ya Allah masyaallah karim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah mujizat huwallazi arsala rasulahu bil huda. Lamun henteu mawa bil huda Kangjeng Nabi saat eta di tengah-tengah kerumunan musyrikin, tengah-tengah kerumunan kafirin, di tengah-tengah iman anu lemah. Oh, atuh moal dituturkeun Kangjeng Nabi. Tapi Kangjeng Nabi mawa bil huda, bentukna Al-Qur'an. Wari Al-Qur'anul Karim baca kurang. Baca kurang aya di jerona sagala rupa. Zaman narita daya nu belajar qiraat di Baghdad teh kat Ki Ma'ruf Qurqi seorang kutubul aulia. Begitu belajar datang ka ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Teh diterus-teruskeun. Sedangkeun memehna nyana geus ngaji di ahli qiraat. Balik deui. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Pajadet diteruskeun. Balik deui. Tilu kali meureun nya sakieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Datang ka anggeus, balik deui. Cuy. Disalahkeun henteu. Diteruskeun henteu. Kita balik deui. Mun kitu bahkan disalahkeun. Misalnya kurang ya.
ya du'ul yatim takan ngeunaheun urang ya ara'aita alladzi yukadzibu biddin dal kuda dal cung letak cung ai tung mah tung bae ulah cung letak atuh teh bahasa Sunda teh kudu make hamas ya ieu mah hamas bahkan kuduna ge atuh bahasa eta Quran ya tabat hamas ai Sunda mah ulah make jeung qiraat cung betok kok bagus masyaallah karim salah nerapkeun sia mah kitu bae ambo atuh teu kudu bahasa Sunda mah nah ieu kan teh ara'aita allazi yukasugan kurang zalna kurang henteu ara'aita allazi yukadzibu biddin geus pas henteu sugan disalahkeun biddin henteu ara'aita allazi yukadzibu biddin henteu disalahkeun tapi diteruskeun henteu geus trek isuk ngaji eta deui bah kan jadi kieu tuh ya aing geus tamat di ditu mah geus meunang surat tamatna naon ngaranna naon sia ku bodoh-bodoh teh masyaallah ya Allah da teu ngaraji qiraat bakos kitu teh nyaraho ya Allah ya Rabbi geus aya tanda tamat ijazah ngaranna teh bahkan geus aya silsilahan urang kan lamun i Quran kemudian urang hafizul Quran kan dibere silsilah urang tisah sampai ka Kangjeng Nabi masyaallah eta nu mahal ge silsilah eta mah urang geus aya kan tuh pendi tidak bersilsilah aya kadinya bin genderuwo silsilahan ya baca Quran teh ngeunaheun kadang-kadang silsilah teu pernah aya nu menerkeun teu pernah nu nyalahkeun teh mah petep jadianan teh mah atuh petep bapan kajanina lamun amis lamun hasil mah semua loba hasil isuk ngaji deui ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله aing saminggu aing tak kene bae ya Allah ya Rabbi nanya oge nya Mama Ma'ruf fil Qurfi abdi di dieu ngaos ara'aita di saminggu diteruskeun teu disalahkeun teu aing nyaho dia kan geus menang ijazah dia teh asana ki Ma'ruf fil Qurfi garangkas beureun nyari emang aing teh nyaho bacaan sia bagus tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener hirup ingan sakadar bisa maca doang mah makharijul huruf dibeberes ku sia senina dibagus-bagus ku sia ditonton ku jelema meunang amplop goblok tunggulnya lain eta ngaji mah sakadar kos kitu jang naon daripada sia magahan Al-Quran kos kitu boga murid sia haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos kitu bubuh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang qiraat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana berangkat sia iseukeun teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun
ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabongkeun kana agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon nu aya di sia eta kakarak ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana bisa kan mama jadi kos gitu ulah ngomong tampiling sakuai karak diberean kunyana beakeun kabeh duit sia beakeun kabeh cukup dah kurang nu mama beakeun kabeh beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf jeung lagam-lagamna ai makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun duwe wali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh mah kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah lo aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh aya pi muridna nu mana pi muridna tah nu ngalaksanakeun kos kitu nah hese tah ieu mah Malik di Marubil Ghori mah nah sanggeus tadi nah geus kan fadzalika yadul yatim fadzalika allazi yadul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin kesialamun teu kos kitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al ma'un salatna ge sia mah bakal jadi kana neraka lantaran salatna ge hayang kalem ku tatangga beuh deuk berjamaah ge mani di bejan we tatangga lihat saya nih mau berjamaah. Wah, Masya Allah. Lamun kadenge Haji Pendi mah becak masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet. Aya pangalem. Tapi lamun eueuh nu ngalong ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh. Geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna, nu kudu ngalemna Allah. Ieu lain masyarakat. Tah ieu nu geus kieu. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sok belajar, praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah, nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk. Ketika aya fakir miskin teu hayangeun nya jadi fakir, teu hayangeun jadi miskin. Horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikatna mah ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia deuk dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin jang ningkatkeun derajat jelema-jelema nu baroga laksanakeun cek Imam Rabil Qori Jasia mah maca Quran mah geus bisa, Jasia mah maca kitab geus bisa, Jasia mah geus hebat kadengen lagi, tapi praktek mah rahasia. Hah? Karak dirinya unggal boga breg, unggal boga tek. Salat geus mulai kuari makan pikiran lantaran nanaon di jero hate. Kamari makan Allahu Akbar, karung can dikumbahan. Insyaallah karim Allahu Akbar nu dodetna can diberesan jarumna di mana jeung karyan mana aya teu Allahu Akbar beuh budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar ya Allah Allahu Akbar mana aya deui ieu nu ngorder aduh barang nancan aya Allah dikira salatna tolol dikira salatna Allahu Akbar. Insyaallah pemajikan marah bae kawin deui kitu. Allahu Akbar. Mangsana kawin deui tambah leleb ya mah. Allah, dikira salat. Mikiran itil bae goblok. Ayo. Dunia kiceun di jero hate. Hiji Allah
Allahu akbar tuh naon mantep ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb masyaallah ngeunahe Allahu akbar ngeunahe pikiran lah isuk kemudian pae Allah tu ayat ayat tulul amal tulul nah huwallazi arsala rasulahu bil huda mujizat Kangjeng Nabi di Bukhari hayang sakumaha mujizat Kangjeng Nabi geus di buku-bukukeun geus dikitabkeun ku para ulama hayang sakumaha ayo geura caritakeun mujizat bil huda terus turun-turunna ayat bil huda Masya Allah dek disampurnakeun agama ku Gusti Allah babarieun Allah mah walau karihal kafirun sarajan ditahanan ku kafir diulah-ulah Allah menghendaki jadi muncullah Kangjeng Nabi bil huda mawa pituduh bentukna Al-Qur'anul Karim sok belajar urang heula kuari mah babacaan nu rapi ulah saliru sod sin shin gimana emang ngadengin eta deui ihdinas siratal wah sin tama teu ngeunaheun kan kadengeuna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pasti atuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamdulillahi rabbil alamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin oh guruan ngaji guruan lu bener ngajina tah ieu babacaan heula kara kaditu da ke urang di tadarus dek dihizibkeun seminggu sekali tamat di Jumat ka Jumat engke lamun takwa timbul hudana aya maziyah di jero pembacaan Al-Qur'anul Karim tanpa dihayang-hayang ku urang wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep nu hebat maksudna hak teh penuh kebenaran penuh kepatutan penuh kemanfaatan agama teh salat geus teu kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat naon sababna asar 4 rakaat ko magrib 3 rakaat teu kudu nyaritakeun kos kitu nu penting mah siapa salat ari dibahas kenapa salat henteu dibahas mah geus tuntas salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat dibahas asar 4 rakaat kenapa bahas magrib 3 rakaat kenapa bahas isya 4 rakaat bahas subuh kenapa 2 rakaat dibahas selesai pembahasanana tentang hikmah ai salat henteu coba ayo salat aya hak di jerona jeung aya rahasiaan ketika perintah Allah setiap perintah di jerona aya kamaslahatan setiap larangan di jerona aya kabahayaan titik bisa kitu bae Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat aya kamanfaatan dunia jeung akhirat ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat titiknya sakitu dinil haq masyaallah karim ieu Kangjeng Nabi mawa dinil haq hanif bu istu bil hanifiyatis sahma kuring diutus mawa agama nu hanif enteng salat bisa nangtung teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang wari isyarah guys teu bisa isyarah siapkeun 1,5 meter emang aya paksaan di agama tidak ada la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus gitu Kangjeng Nabi mawa agama dinil haq geus diatur ubudiyah muamalah kitu munakat jinayah dikitabkeun secara syariat hukum tuh jadilah riyad jadilah takrim jadilah fatul muin jadilah fatul wahab jadilah ikna jadilah bugiyah jadilah tufah jadilah majmu syarahna syarah raudhah dan lain sebagainya bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat ya Allah di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus
teu dibejakeun thariqah ku Kangjeng Nabi tapi ku ulama ahli batin di ngaranan dek pakai ngaran dek henteu tapi menuju batin untuk menuju hakikat. Ya Allah ya Rabbi dek kurang kumaha wadi ini hak nawa agama nu hak bener sok tinggal tuturkeun ku urang geura Kangjeng Nabi mawa dinil hak yakni agama Islam tuh ngiraheun dek di mana urang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi teu kazamanan ke para sahabat teu kazamanan para tabiin urang mah kuari zaman-zaman urang teangan kuari ulama-ulama anu lurus anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50% atuh tidak ada kuda himar pun anggap kuda gitu geus bae tapi nu bener dinil hak mawa anu lamun tolak tilu bain kubro ulah tolak tilu jadi hiji iya kan jadi bahaya kuari Masya Allah kali sekali kredit haram dua harga nu berbeda haram teteh dua akad dua harga nu berbeda haram ulah suka jadi halal-halal aja di dalilah je duit bang bunga bang masa sih aya duit reuneuh aju anakan di mana dongeng ye embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito jadi anakan iya aluar tina dinul haq je pake aturan-aturan anu moal kebal hirup di alam dunia cek Allah halal halal cek Allah haram haram cek Allah perintah laksanakeun cek Allah larangan tinggalkeun moal kebal deui kaburu tsunami sia Masya Allah urang keur meujeuhna ngridit keur meujeuhna nyokot duit bank ku nafsu teh paeh wallahu alam di jero kuburna bakal piku mahal ih henteu sieun sia teh bakal disiksa urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon ai eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneu nu sabenerna aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureut ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh ai duit bang dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud teu kabayang eta ya Allah ya Rabbi ai diparentah kawin ku sia henteu dilaksanakeun lahan zina bae urang hiji dua nyandung sia masalah diperintah ku anu diperintah jadi cemoohan ai zina henteu kunaon sih kawin aya yang mah kurang kene dua telu kurang kene obat kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur kabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna masyaallah unggal berjamaah aya bae diperhatikeun ku manehanana teh satahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah tanya ana hayang nanya ke ente kok sisen amat sih terutama subuh ieu berjamaah hebat amat naon sih rahasiana oh boga pamajikanna 2 nyandung nu bener ih masalahna kumaha nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu engke digeing ku pamajikan Kak berjamaah Kak alhamdulillah lamun keur anu itu sarua Kak berjamaah Kak ya Allah ngageing bae bahkan lamun keur aya saimah ngeunangan nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun Kak subuh nu saurang geus nyadiakeun tah bajuna Kak geus mantap aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan tuh ceknya bener oke ya iya mah konsep bagus kok sia bae hadena aing ngobrol jeung sia yes aing nek nyandung lah maksudnya supaya berjamaah aing mantep bener nyandungnya ya Allah ya Rabbi ngaleuwihan tinu tadi barang nyandungnya di masjid bae ya Allah sarang kamamana di masjid bae ditanya deh ke babaturan siap kuring nyelehkeun aing mangan syukur waktu sholat doang berjamaah siapa terus bae heeh sia naon nih gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu emang kunaon gitu atuh aing balik dicarekan kuno itu carekan we maning di masjid aing gara-gara nuturkeun konsep sia
jadi aing geus balik wari lah aing geus di masjid bae geus pokona geus satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid bila perlu aing nyeun kamar di masjid teka beneran nama deui ya Allah ya Rabb teka beneran aya deui jelema asal keur tenang deuleu lalaki ngaluarkeun dompetna di deuleu oh iya asal aya kareuweuh nyokot deui dompet asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu asal keur ujungna marah batur teh dulunya marah deuleu dompet ku pabaturanna kan diperhatikeun aya eta foto saha nu di deuleu bae tu pamajikan geulis jasa meureun sok nyaho aing ka deulina asal aya naon sia deuleu foto pamajikan emang geulis jasa tanon kudu hengnya rahasia aing boga hiji-hijina di pamajikan teh mantap ku aing di deuleuan bae oh jahe hebat sih mah ya hebatnya ontak itu sih teh nulikeun foto bae emang aya naon sih sia hanya rahasiana pamajikan aing teh eueuh tanding geulis lain galak asal aing deuleu bae batur galak deuleu foto pamajikan can sabaraha asal aya pamajikan batur ngajebi deuleu pamajikan eta mah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantak aing asal deuleu bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing sebab lawan eueuh tanding galakna deuleu batur garalak teh leutik kabeh ge beuh nanaonan teu nanaonan nasib aing kos kieu meureunana eta pamajikan eta nginaeun eta nyawa tambah dinilhak yang lain tambah kos gitu aya deui pamajikanana keur tenang misalkan aya di imah barangnya neuleu maca buku ceuri cicak salaki da kok cerik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi cerik gitu geus diantep isuk keur tenang deui maca deui cerik deui cicak salaki da cerik teh bae ditanya ngadeukeutan neng maca naon sih teh cerik maca buku hebat amat bisa jadi kecerik gitu enggak kok bisa hebat gitu kakak baca di orang jam baca Quran baca buku datang ke cerik gitu pasti kakak mancan orang neng kunaon kita maca ieu maca naon eta maca tabungan kakak BAKB saldoan cak nasi biru kahareup bakal kumaha goblok siapa wajikan baca Quran tilok cerik maca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik pamajikan tolol teh kos kitu mah neraka tau pamajikan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh tegar jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka leutik-leutikna hukum nu sama di Kangjeng Nabi mah lantaran informasina langsung ti Gusti Allah ialah dinil haq mimiti tenang datang karada keras datang ka Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah liyuzhirahu 'ala dini kulli Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq anu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli nyelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keheuleuh para musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan-peperangan Kangjeng Nabi bisa
ku musyawarah bisa dengan cara limit, ku cara limit cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna Masya Allah ngeunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubek diubek dah bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek anu bisaan mah pan mana nu lonto nah nu nongol nenggak eta lauk ngaranna lamun bisa newakna ieu mah ngubek kongko aya lauk ditewak molos deui tah aya geus kos kitu ulah sok ngubek mending cicing bae di luhur geus bandingan ge menta tah eta kos kitu nah beres ubek masih kene can beunang kene bae lauk can nenggak kene bae lauk tahu deui kena koredas lemes tak koredas beres sarua dalam rangka dakwah ge urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunan atuh urang carana nu kudu dibere anu kudu dinasehatan kan aya nu lapar mah teu bisa dinasehatan. Assalamualaikum Gusaena sia duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat nasihat tah bakal ditampilin tah ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku aing kiai jelema anu butuh dahareuna lain nasehat. Waalaikumsalam teu datang ngaji pendi hebatnya nama ieu kunaon aing ti kamari kula ti kamari candar atuh salah saha je sanu nita nah ieu teluh bakal mah kayak lain gitu. Assalamualaikum abdi ti kamari can cicing cukup teh sabobokos ya saboboko ieu aya ieu kula tas becet embe tah dagingna semur tah saboboko ros bawa ka ditu bener ya kiai bener hasilna ke bayar ka dinya beres deh bae entah iman lillahi ta'ala jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi masyaallah mudah-mudahan cak kiai ngara gaji tah naon teh sia ese ngomongnya na aslina teh kos gitu nah iya jelema boga ka bogo haju nyana teh hayang dikawinkeun ku cak aing mas ya ulah waka kawin moal bisa teh di sebab geus aya jalinan cinta geus luar biasa bah ieu mah geus teu kuat kunaon cak aing mah sia ulah waka ka jeung edan teh budak ka jeung kumaha kulantaran unggal poe bebeja ka bapana kawin coba-coba ka dieu fotona hayang mah hayang ngeledak hayang coba-coba foto babena sia ka dieu ieu tah fotona cek bapana mun bisa sia neangan deui mah jang abah bae tolol da bapana nya goblok orang bajingan bapana Masya Allah batur mah mata keranjangnya nama tilu keranjang liyuzhirahu ala dini kulli Gusti Allah teu galuhurkeun agama melalui kangjeng Nabi diutus dibere huda dibere dinil haq ngembangkeun dinil haq melalui kangjeng Nabi nyelehkeun seluruh agama Yahudi jeung Nasrani hengkang ti Mekah jeung ti Madinah dijadikeunlah tanah haram mantak nu ka Israel nu ka Syria nu ka Syam ayalah catatan sejarahna Yahudi anu ka Israel Nasrani ka Syria awalna kos kitu ka Syria tah eta teh bibit awal Nasrani di dinya mulai dikembangkan ke dia ke Eropa kerjasamanya anak Yahudi jeung Nasrani kerjasama untuk menghancurkan Islam politikna sisipan ku Yahudi jeung Nasrani ekonomina kitu kene budayana kitu kene lain sekadar Amerika jeung Eropa jeung Australia tapi skuari coba terus ke mancanegara termasuk di Indonesia wari Quran sekadar dibaca didengungkeun dimusabakohkeun cukup
dibere piala Mekah Madinah, cukup dibere penghargaan. Hasil daripada musabaqah amalkeun ta Al-Qur'an di Indonesia dibom sia. Amalkeun ta Al-Qur'an di Indonesia tembak sia, minimal penjara sia. Kos gitulah. Demantak geus eta urang-urang we kuari sebab teu akur. Zahirna urang dukung pemerintah untuk kebangsaan, untuk keselamatan, tanpa aya pemimpin bahaya. Pertahanan dalam negeri polisi, hukum-hukum bahaya. Pertahanan luar negeri TNI cilaka mun batur nyerang. Secara jang keselamatan bangsa jeung negara dukung selama benernya ngalaksanakeun anak. Tetapi untuk jang mendekat kepada Allah, urang teu bisa babarengan jeung nu kos kitu khusus be. Urang jeung Gusti Allah. Teu kudu dikomando ke pemerintah ketika aya fakir miskin. Teu kudu dikomando ke pemerintah ketika fuqara. Teu kudu dikomando ke pemerintah ketika urang dumadeus ka Gusti Allah. Teu kudu dikomando urusan-urusan kos kitu mah. Asal dikomando urusan agama ku pemerintah, silaka geus lain agama deui urusanana. Kabelit ku urusan proposal bae. Administrasi anu dijituna lain kokocoran murni, getih masyarakat. Rasakeun ke di akhirat, di dunia keneh geus karasa. Murnikeun eta Gusti Allah. Urusan kos kitu hiburan, urusan ieu lain deui, tapi teu saeutik. Boro-boro di Indonesia, di Amerika nu diangkat jadi wali loba. Di Inggris diangkat jadi wali loba, di Jerman nu diangkat jadi wali loba, di tengah-tengah negara nu lain negara sambarangan, negara Yahudi, negara Nasrani, tapi wayah diangkat jadi wali mah jadi wali bae. Di Mekah deket ka Baitullah, dasar dek diangkat disaruakeun jeung Abu Jahal mah Abu Jahal bae. Di Indonesia jauh ka dieu ka ditu, atuh adem ayem bae. Adem ayem tenang. Indonesia pang tenang-tenang jeung pang mahmur-mahmur. Imah jeung sumur doang wali. Masya Allah, beak kabeh kuncek. Tapi tenang. Sebab naon? Pengajian di mana bae aya. Musola jeung masjid dibuka 24 jam. Coba di Yordan, coba di Mesir, coba di Maroko, coba di negara-negara lain. Masa masjid sih aya waktu-waktuna sakumaha kantor. Di Maroko sakitu negara Islam tetep bae aya waktuna. Di luar waktu salat kunci, di urang nu tas main gaple ke ka masjid ngedeng di urang. Di Indonesia mah hebat jasa. Masya Allah, teu budak hebat amat cek urang THS di masjid horenganan bebeakan tas main gaple. Barang aya kiai kadinya make sendal kulit, nyanana eueuh sendal kulit kiai eueuh deui. Eta di urang. Tapi tenang we kiaina ge geus ikhlas kana. Ikhlas kiaina ge meureun nu tadi teh atawa manu nyokot geus didoakeun leh mudah-mudahan sing salamet. Masalah di Indonesia mah teu kaya marah. Teu kaya marah piawai di Indonesia. Ya, di urang ya kejadian kamari lamun di luar negeri geus gontok-gontokan. Kuari perebut calon presiden lamun di luar negeri geus aya kudu ditembak. Tapi di urang mah adem ayem. Biasa bae. Geus ta ieu kehebatan di Indonesia teh modal kos kitu. Negara mana modal kos Indonesia? Iya atuh sabodo. Nyana-nyana urang-urang ke wae milih mah tuh kumang ke bae. Sia masuk sadari bae. Maksudna kadinya deui. Sia memang perwatakan meureunnya. Tenang we. Gotok-gotokan engke mah henteu. Negara urang mah tiis masalah. Masya Allah kari. Ngan lamun geus hudangna Indonesia boga sejarah. Boleh dikira, dipantau ku Amerika, dipantau ku Australia, dipantau. Sebab naon Indonesia boga sejarah. Sejarah Indonesia mah lain lalagaan. Ketika Belanda ngudag muslimin muslimat di tukangkeunna aya jelema nu neleukeut. Ketika Belanda copot urut telapak kakina doang. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Paeh Belanda di. Urutna doang, urutna. Nu mantap ka awewe ge kitu we, cokot sempakna. Kulub. Sia ilmu dukun tah mah. Lamun bisa cokot geura buukna 3 bae. Ayo, cokot buukna 3. Kumaha acara sabisa-bisa.
cokot bukun mun bisa mah sebelah hiji tukang hiji cokot tek hijikeun langsung tuh teu di pucuk awi kaluhur hese kawin Masya Allah ngagantung waris atuh eta kos kitu satungtung eta buuk di luhur kitu bae terus teu kawin-kawin datangkan ini Indonesia hebat kos kitu hebat ieu mah maksudna keur carita ilmu kos kitu na ta Amerika ge nyawa ye jelema dipake ka embung bae ku awewe cokot deui sempakna atawa buukna talikeun di tang pucuk tang kawi kabawa ka luhur angin kikieuan oh pendi asal katebak angin oh pendi oh edan kabehan pendi edan itu edan harar edan pelet nah ieu mah lain kitu liuhurahu waladini kulli Gusti Allah dek galuhurkeun dek ngalahirkeun agama Islam melalui Kangjeng Nabi dek diluhurkeun ya'lu wala yu'la alaih masyaallah ngelehkeun agama keseluruhan sadajan musyrikin teu teresepeun keheuleun walau kalihan musyrikun Allah manghendake luhur bae cuman kuari kadeu Islam teh di jajaran kedua jajaran kahiji teh Kristen berikut Yahudi jajaran kedua adalah Islam nah ulah kaget sebab satungtung aya keneh nu zikir moal kiamat berarti terus makin surut bakal Shibron bisibrin bakal balik deui ka zaman jahiliyah ke judi bakal loba deui kuari geus ternyata anak zina berarti aya loba anak zina loba nu zina perjudian, perzinahan, permabokan, perekonomian bakal balik deui ka zaman jahiliyah. Islam bakal ninggalkeun agamana Shibron bisibrin sajengkal terlena ternyata horenganan geus jauh urang ninggalkeun Islam. Kuari lamun eueuh kiai-kiai nu ikhlas dakwah di majelis taklim, di muludan, di berbagai tempat wallahu alam nasib Indonesia. Ngan untung bae masih keneh aya keneh nu ikhlas minimal setengah ikhlas lah. Setengah ikhlas mah aya saparapat lah saparapat tapi anu ikhlas beneran eta anu nyieun gede da agama nah ieu gel yuhurahu aladini kulli eta di zaman Kangjeng Nabi dilanjut ku para sahabat dilanjut ku para tabi'in dilanjut ku ayeuna emang kehendak urang lain tetep bae wallazi arsala rasulahu utusan Allah aya dijadikan ulama warasatul anbiya tegernya pastinya nage mawa bil huda ku cara Allah hudana Al-Qur'anna dicekel ku manehanana kieu dibawana wa dinil haq ngembangkeun agama teu perdasieunna nama ku caranyana limit supaya caina herang laukna beunang luhur agama kehendak Allah dek diluhurkeun melalui seseorang atuh bambarieun Allah mah yulihi ala dini kulli sahabae ngadengekeun sahabae nuturkeun sahabae merasakeun atuh emang kehendak Allah mun diaku bae ku kiaina bakal kahijab jauh asal tadi aku nyanggakeun sadaya-daya ilmu ti Gusti tanaga ti Gusti sora ti Gusti batur nu datang ke ti Gusti ieu mah horenganan tajalli Gusti kakara luhur ta agama sok dirage dek sahabat yang ngadengekeun bakalna ngarasakeun siraman sebab ieu ilmu teh kapan cai batur teh ieu ngadengekeun teh ibarat mandi lamun cai lah herang atuh kan tiis bisa nunduk tah jangan hees bisa ya cai na tiis cenah ieu mantep biasa ieu masana cai gunung karang cek ini tiis bakal di luar mangges biasa bungkus ban ya benang hutang ngomong deh tapi lamun nu kaluarna cai ilmu nu kaluar eta adalah merupakan caina kotor kan jelema ge embung mararandi ketika kiai ngadaruit pamarentah kotor kadengena sok saha nu daekeun ngadengekeun kiai ti pamarentah moal daekeun cenah kiai mah sok amat aing keur sok-sok supaya kasoan eta teh jadi ilmu sok eta teh jadi ilmu sok kada dengekeun ku kiai nu di organisasi dengekeun ku siap pengajian kiai anu di partai Golkar partai PDI gaji lah ieu balai urusan partena teuk ceuli anjing datang ka daekeun ngadengekeun bae ai ceuli aing mah ulangan dua
Jadi anjing. Memang kunaon gitu, cai nu kaluarna kotor. Meleken rukun wudu sarua pada rukun wudu, tapi ieu mah kiaina kiai salafi anu teu kapake ku pemerintah. Mun kapake mah pagon kana ge. Atuh ki pudoli ge teu kapake bae nya bisa luyag-loyog ngaji ge. Mun kapake mah atuh nya mah inohong. Nah, ieu lamun geus kos kitu hikam aji kunyana. Ihya aji kunyana mal ngeudaheun kadengena. Sebab naon? Lain cai heran nu kadenya hikam tinggal hikam ihya tinggal ihya tapi lamun dimurnikeun oh ieu mah pamarentah hayang ieu bariba kagok leutik hayang mulus ka Allah sejuk kadengena ngeunah mandi kan urang masyaallah ke nungguan deui irade mandi deui urang irade mandi deui kuku ceprakan mandi bayangan aya make samping panjang dah liuzhirahu ala dini kulli guys seperti etalah kehendak Allah di zaman Kangjeng kabelah dieuna dilanjut ku para aulia-aulia Allah teh suung-suung unggal negara terutama Baghdad, Maroko, Mekah, Madinah sadajan kukum hagep loba para wali-wali Allah boro-boro di Mekah jeung di Madinah ngan teu kaciri we sangkilang di Amerika, di Inggris, di Cina, di Jepang mun eueuh wali Allah beuh cilaka komo di Indonesia wali murid ambuala ya luar biasa wali-wali daya loba jasa wali Allah mah wallahu alam neulah tentang utusan Allah nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh urang ka Mekah jeung ka Madinah tapi orang iman masya Allah nikmat anu luar biasa sakedeung deui bulan mulut beuh pohara kurang neulean cau loba jasa bakal beuh pohara eta lamun senepna urang muludan dibere cai aqua nya peuting pan masya Allah karim atuh cai aqua man cai gentong teh ngaranna nah eta lamun geus kos kitu eta mah panitia na maning gerante eta mah itu kopi penting mah kopi make papais make bolu atuh cak panitia atuh mah kami rugi sesan eta goblok teh panitia teh tahu atuh balik muludan nyeri beuteung santri emang kunaon dibere aqua doang ya kan teh kelompok mana ya paling dirantet teh jelema tah atuh cepet teh mah kiai cenah hayang berkat lain hayang berkat penyesuaian tuh aja masih kebongkar bapak ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam